Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan mitra, alhamdulillah Mang Barna tiasa napangande mitra sadaya sakumaha biasa Mang dongengkeun kangge mitra-mitra sadaya neraskeun hanca garapan Mang anu nuju didongengkeun teh carita kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari kenging Aan Merdeka Permana. Mitra kaum dangu supados ulah seueuting yang kolong kana waktos mangga urang teraskeun hanca anu katuna waktos dinten kamari ke hanca anu katuna teh kamari teh parantos dugi ka ulah salah sangka sena omat sia ulah nyangka anu lain-lain cek sanaya mani hayang dipercaya. Tuh dasar jalma jahat, geus pogo rencepan asup ka kamar, geus pogo niata terek jahat. Dugi kadinya nya mitra hanca teh kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Nyangakeun ka sadayana. Sok kabarayun sadayana. Pogo niata terek jahat, hayang make wani ngangles. Cek Nyimas Sumirat bari gaplok-gaplok namdilingan sanaya. Nyimas saur sahaji sim abdi bade cucungah ka salira. Cek sanaya bari hate perih sabab sialna geus datang deui nyaeta ditudi ngagadabah kahormatan. Bukti nama ecas nyata kahiji sia asup ka jawa kamar bari ngudar baragod aing. Kadua dasa memena oge aing mah geus dibejaan ku si palana cenah ulah sambat kaniaya mun aing henteu daek dikawin ku manehna kana tangtu bakal digadabah ku jalma anu datangna sapaneurieun manehna meureun sia teh tangtu saengko jeung si jahat parana nya ku sabab aing mumul dikawin ku si parana nya si parana terek marabkeun aing ka ieu mangkeluk. Dasar jelema hina, dasar caca, dasar tukang kuda geblek. Nyimas Sumirat hahaok pohoe dikageulisan da ucap-ucapna sakitu sugalna teu kade ngewe galineng pikagenaheun jiga basa keur nemang pupuh teh malah kecot. Nyimas Sumirat geus nyiduhan beungeut sanaya deui sababaraha kali. Perih lain babohongan. Mun mah harita aya peso nancebna teh maniparat kana ati sanaya anu pangjerona. Nah nasib aing teh ngan dituding kieu bae nya. Cek hatena lumengis. Ukur nyarita dina hatena dari bibirna mah ngawet pageuh. Ukur panonna bae neuteut ceuleuyeuk ka Nyimas Sumirat. Ari geus kitu mah sanaya teh ngaleos ningalkeun eta tempat. Sanaya montong indit kami nyaho sabarna sia teu salah. Ceuk kisena rek nyusul sanaya. Hah, teu salah kumaha? Geus eces manehna teh rek kagadabah kahormatan kami. Tah anu nyaritana oge si parana cangkalak ta manehna. Si parana eces jalma jahat mun teu dihukum gantung babarengan jeung si tukang kuda aing mah acan sugema hate. Ceuk Nyimas Sumirat manis sugal nyaritana. Nya matak teu pantes keur wanoja anu beungeutna sakitu endahna jeung sorana sakitu halimpuna teh nya cek tadi ge halimpu sote ari keur ngahaleuang da ari keur amak-amakan mah leungit teh halimpuna teh. Tuh nya mitra nu geulis ge sami we. Sumohon geulis manis kawes pantes sote lamun nuju ngahaleuang atanapi nuju masamoan
dai keur ngemu ka amek mah kakeuheul mohon sami we kitu teh babasaana teh teu harimpu ujung-bujung nuju amak-amakan medera nu geulis teh eta we upami nuju kulem kitu nya nuju kulem geus diperhatoskeun menitibra gitu da saestuna atuh mohon nu hees teh mong huntuna calangap we ngangkang wahalanya urang teraskeun mireungeuh sanaya ngabeng beos ku sabab nyeri hateun dituding rek ngagadabah kahormatan Nyi Sumirat kiparana ngaheheh nyengsirikeun manibangun anu geunaheun pisan sia anu kitu teh mah parana ceuk Kisena nyenghor ka kiparana Tah si bangsat ieu nu ngabejanyeun kami bakal aya anu ngaganggu teh cenah saupama kami teu daek dikawin ku manehna papeuting bakal aya lalaki anu datang ngaganggu kagadabahna bakal leuwih kasar leuwih bengis jeung leuwih taya ras-rasan cek si parana iya cenah lamun kami geus diganggu eta jalma menang saminggu mah moal bisa lempang moal bisa diuk-diuk acan nu matak tah si percus parana teh ngancam-ngancam ka kami pajar teh mending dikawin atau mending diruda paksa ku jalma jahat ku sabab kami mung nyameureun kami teh diasongkeun ka jalma jahat ku teu disangka ti anggalna jalma jahat teh horeng tukang kuda teh tukang kuda kitu Kang Sena ceuk Nyi Sumirat bari geus nanangkeup awak Kisena deui siapa ukur modal tuh Sena tuh tenyo dulu si Sanaya nu bajuang tapi manehna anu rugi dipepehek ceuk kiparana basa mireungeuh Kisena digayotan ku leungeun Nyi Sumirat gandeng siabarna parna aing teu tapak karina ngajanengan kauntungan ceuk Kisena ngadadak beungeutna beureum balas era parada dilalajoan ku batur kumaha teu deuk era atuh da kapan di dinya teh loba sasaha ari pek awakna hantem bae ditangkeupan ku Nyi Sumirat ayo karid eta karaman teh ka pendepo ku beureum ku hideung urang pasrahkeun ka Kanjeng Dalem ceuk Kisena nita anak buahna nyered kiparana atuh kiparana teh dibawa satengah digusur pamajikan kiparana jejeritan jeung midang dam ceurik da manehna oge sarua dibawa ceuk Kisena naha kapaksa atawa henteu anu tetela pamajikan kiparana teh geus kabaud kana eta rarancang matak cenah kudu dibawa bae ka pendopo keun bae kumaha tinimbanganna mah kumangkewe di pendopo ceuk Kisena bari sarua marentahkeun sararea naringalkeun eta tempat ayo Nyi Mas urang jengkar muru ka pendopo margi tuang rama parantos dideupeun ceuk Kisena ngajak Nyi Sumirat balik ka padaleman atuh bari hate anu kacidalong songna alatan geus bebas tina musibat Nyi Sumirat teh leumpang gigireun Kisena Nuhun Kang Sena da saupama eueuh akang anu bumela mameureun nasib kami teh kumaha bawa ceuk Nyi Sumirat diomongan kitu teh Kisena mah lain atoh tapi ngadon era ku Sanaya da kapan sabenerna mah anu gede jasana teh Sanaya lain manehna mah ukur narima sagala rupa parentah jeung siasat Sanaya model tadi kapan cek Sanaya sakumna penggawa kudu disebar dibagi-bagi ka sababaraha tempat kabuktian geuning geus hasil nyangkalak kiparana anu nyumput di gudang senjata Nyi Mas teh lepat sangka da salaresna anu ageng jasana mah taya lian Iwati Sanaya ceuk Kisena di tengah jalan Sanaya saha ari Sanaya teh ceuk Nyi Sumirat kerung ari Sanaya teh nyaeta anu tadi ku Nyi Mas
dicacampah bebeakan teh. Walon Kisena bangun handeuleun mun inget karena kejadian tadi ya teh. Saha lain tadi mah tukang kuda rodol teh, tukang kuda jahat anu rek kagadabah Nyimas. Omong Nyimas Sumira teu percaya. Tukang kuda sote dumeh kalepatan kiparana bae. Henteu asak emutan, henteu dipaluruh heula puguh-puguh jalmi anu luhur pangabisana. Ngadan hayo digebloskeun sina jadi jaga istal. Padahal dibandingkan sareng jisim abdi, ari jisim abdi mah teu satai kukuna acan Nyimas. Ceuk Kisena. Ah, maknya jalma anu luhur pangabisana milampah jahat. Jahat kumaha Nyimas? Nya teu pupuguna robos tina liang para, bari terus ngudar barogod. Ceuk Nyimas Sumirat. Atuh panginten bade nulungan bae we eta mah. Sabab ku tuang Rama, jisim abdi duaan teh diperih pati ngajait kasalamatan Nyimas tina kungkungan jalma jahat. Kabuktosan geuning Nyimas. Sanaya mah lir waspada permana tinggal. Jisim abdi mah neme mariksa kiparana nah nyumputkeun Nyimas atawa henteu. Namun ari sanaya mah tos langkung uninga. Nu matak langsung bae nulungan salira. Tapi geuning cek si Ata Adol Parana mah cenah papa peuting teh bakal aya anu datang mun kami mung dikawin ku manehna teh. Nyimas Sumirat anger acan daek percaya karena kahadean sanaya. Nyimas eta mah jijieunnan kiparana bae. Meureun maksudna mah supaya Nyimasna bae keresa. Atawa bisa jadi deui kiparana bener yen Ki Kartadita bakal dongkap ka dieu saupama rancangna dina nyieun euwah-euwah ngalaman gagal ngan meureun kabujeng kapiheulaan ku sanaya. Kitu Nyimas. Ceuk Kisena keukeuh hayang mersihan ngaran sanaya tina tudingan Nyimas Sumirat anu salah sangka. Ari geus dibenyer beaskeun mah Nyimas Sumirat teh ngahuleng we saja jalan teh. Hanya akal atunya. Nyimas Sumirat teu pupuguh nyarita lir ka dirina. Hanya akal naon Nyimas? Nya aya ku hanya akal. Padahal tadi sabot ngalamun di pangberokan kami teh mani geus ngarasa yen nyawa teh geus moal bisa salamet deui. Nya sabot diri keur sumerah tur pagat pangharpan. Kami teh geus udar kecap ceuk kami mun teu pupuguh aya anu nulungan. Kami teh janji mun saluhureun rek dijieun lanceuk, mun sahandapeun rek dijieun adi, jeung mun lalaki rek dijieun salaki. Walon Nyimas Sumirat. Meni asa dina carita pantun Nyimas. Ceuk Kisena bari seuri keom. Puguh ieu oge nurutan carita pantun. Dadina pantun ge kitu ana geus udar kecap kitu. Sok teu pupuguh aya sinatria gandang nu pertengtang nulungan Nyi Putri. Atuh biasana Nyi Putri jeung Raja sinatria teh terus we kabare nyungcung. Heueuh atuh eta mah ukur aya dina carita pantun. Da buktina geuning ari dina kahirupan nyata mah ngaden kieu. Kami ditulungan teh lain ku Raja sinatria anu kasep manggulang-mangguling, tapi ngarun ku tukang mersihan istal kuda. Omong Nyimas Sumirat mani hanjeleun pisan. Is, ulah ngawen-ngawen kitu Nyimas. Pun sanaya teh lalaki gagah. Lalaki anu sakti mandraguna. Ah, manehna mah geus kolot. Meureun umurna oge leuwih ti 2 kalian Nyimas. Nya ari kasepna mah. Tapi dah manehna mah pan cacah kuricakan. Pira ge tukang dongeng. Pira ge tukang kuda deui. Walon Nyimas Sumirat bibiri gidigan. Nyimas, tuang Rama teh parantos janji bade ngabenum pun sanaya janen patinggi di padaleman. Ceuk Kisena. Nah ama mani teu asak emutan kitunya. Ceuk Nyimas Sumirat. Leuwih nama Nyimas eta teh kenging ngemut-ngemut anu kawilang ati-atina. Kitu manawi Nyimas. Pun sanaya teh gagah manggulang-mangguling. Kanggo sawengkon Cianjur mah moal aya bebaninganana, moal aya anu tiasa mapakanana. Malah tong berening kanggo sa Cianjur
dalah satatar priangan oge jika nanti acan kantos babari milari babandingan anak ongkoh de nami sanaya teh kanggo satatar priangan mah parantos kasor padumuk pamoyanan teh paling seueur oge 1.300 urang. Tina sakitu jalmi teh urang kacira sesah milari jalmi anu tiasa janten tulang tongong nagara. Dina mangsa-mangsa nagara mayunan gogoda rancana sapertos ayeuna. Tetela urang teh butuh ku tanagaran cingeus anu tiasa banting tulang bumela ka nagara. Janten cek emutan asa payus pisan saupami pun sanaya kutuang rama diancokeun dina hiji pangkat anu sae eta teh taya deui iwati kanggo kawaluyaan urang keneh kitu nyi Mas. Ceuk kisena meni panjang lebar hayang ngalus-ngalus sanaya tapi dicaritaan kitu teh anger we ari Nyi Mas Sumiratna mah bangun anu kurang sugema. Kang Sena, kumaha atuh nya mun Kang Sena we anu naik pangkat teh? Cenah teu pupuguh mungguh mata keluaskeun kisena. Har, atuh da kudu puguh mimitina Nyi Mas. Mun kudu boga pangabisa naon. Tapi mun kudu boga jasa, nya jasa naon deui? Atuh jasa namanya geus nelungan Nyi Mas apan? Ceuk Nyi Mas Sumirat bari nangkel kana leungeun kisena. Is, teu pisan-pisan Nyi Mas. Ceuk kami ge pun sanaya anu tos bumela ka Nyi Mas mah. Temal kisena bari ngalesotkeun tangkelan leungeun Nyi Mas Sumirat. Ah, da kami mah teu bogoh teu sono ka tukang kuda mah. Bogoh teh ka Kang Sena. Omong Nyi Mas Sumirat geus pal nangkel deui bae. Nyi Mas, kisena molohok di tangkelan teh. Kang Sena angke kudu ngaku nya. Yen anu ngajait Nyi Mas teh nyatana Kang Sena. Kan ku Nyi Mas dibantuan nyaritana nya. Nya kitu, nya kitunya Kang Sena nya. Ceuk Nyi Mas Sumirat bari keukeuh nanangkel kana leungeun kisena. Ayeuna urang caturkeun anyog we ka pendopo. Sasat sakumna jalma bungah amarwata suta. Dumeh Nyi Mas Sumirat putri kadeudeuk Kanjeng Dalem tos tiasa salamet tina Pancabaya. Kisena mah cedoknya mah ka Kanjeng Dalem anu parantos mapageun ti jauhna keneh. Syukur sia sia geus boga jasa anu badag ka nagara. Syukur sia geus bisa nyangkalak si parana oge geus bisa nulungan anak kami si Sumirat. Saur Kanjeng Dalem. Kisena geus sadok deui nya mah gambaran eta sadayana teh henteu lesot tina jasa-jasa pun sanaya. Margi nya anjeunna pisan anu banting tulang ngancurkeun kakuatan musuh mah. Malah nya anjeunna pisan anu tos ngajait nasib Nen Sumirat mah. Jisim abdi mah mung mangyanakeun bae ka dieu. Ceuk kisena bari saterusna manehna laporan sahinasna. Yen anu matak komplotan euwah-euwah geus bisa kacangkalak teh eta kabeh alatan siasat anu disusun ku sanaya. Teteh sanaya teh jalma masagi tina tandukna manis sakilat pisan. Kapan samemeh init nulungan anak kami manehna teh tas ka dieu. Lamun manehna teu ka dieu nyau kumaha nasib kami. Saur Kanjeng Dalem bari bebeja ka Kisena yen tadi geus kadatangan Ki Kartadita anu ngancam-ngancam yen kudu geuwat turun tahta lamun Nyi Mas Sumirat hayang salamet mah. Dah
Sabot sikar tadi tak ngancam-ngancam gitu. Tina liang para tolol sanaya. Maningan Syakila tuh. Si Dita teh dielehkeun padahal sia nyaho sena. Si Dita teh jalma sakti mandraguna. Leueur lir belut. Babari ngaleungit lir angin. Jisim abdi kalintang bingahna. Saupamipun sanaya dipasihan anugerah anu samistina gambaran. Ceki sena bari cedok nyembah. Ish. Gue kami moal nguciwakeun manehna. Ku kami arek dibenum jadi mangku bumi. Malah mun manehna ridoeun. Anak kami si Sumirat oge rek dijodohkeun we ka manehna. Walon Kanjeng Dalem bari gumujeng. Pikeun kasakitu kalina Kisena cedok nyembah bari seuri gumira. Dume sanaya bakal dibere anugerah anu sakitu gede ajena. Tapi di mana ayeuna ari sanaya cenah? Saur Kanjeng Dalem dume henteu manggihan sanaya. Kisena rada kagok rek bebeja teh. Damaknya kudu disebutkeun. Sanaya punung pedah dicacampah ke Nyi Mas Sumirat. Sawios ku jisim abdi bade diangkir. Rupina anjeunna teh reureuh heula margi wengi ieu anjeunna manis sakitu banting tulangna gamparan. Keun isukan we manehna sina ka pendopo. Ayeuna mah cik anterkeun anak kami ka tukang. Saur Kanjeng Dalem. Atuh cong deh Kisena teh nyemah deui. Ari geus kitu mah Kisena teh ngajak Nyi Mas Sumirat supaya daek dianterkeun ka kaputren. Ari saja jalan Nyi Mas Sumirat teh gawena ngan jamendud we. Sanajan nyaho oge Kisena mah henteu tumanya. Kang Sena, nah hanya jadi lalaki teh mana bodo-bodo teuing. Bodo kumaha Nyi Mas? Nyata benang di papagan kapan cek kami teh tadi kudu nyarita yen anu nulungan Nyi Mas teh Kang Sena. Lain si tukang kuda. Tapi nah atuh ari tadi di payunun ama bet nyarita sajalan terahna. Atuh dah kitu kajentenana Nyi Mas. Temal Kisena. Nya bodoh eta teh bodoh. Yah, jalma teh nya kudu jujur. Tapi ari jujur teuing mah bakal goreng, bakal loba nu dikangewa. Disebut oge ari jujur mah tukang ngahalang-halang kana kasenangan batur. Yeh, Kang Sena, nu jujur teh sok tinggalin ku batur. Ceuk Nyi Mas Sumirat. Nah, jalmi jujur make dituding jadi tukang ngahalangan kasenangan batur Nyi Mas. Sareng nu jujur sok disebat jalmi tinggalin ku batur. Nya buktina ayeuna hate kami jadi guligah kieu. Kami teh mung dikawinkeun ka tukang kuda. Hayang so teh ka Kang Sena. Yeh, nah akang teu ngarasa yen salela ieu Nyi Mas teh mika hayak dipihukum ku Kang Sena. Ceuk Nyi Mas Sumirat manitaya tedeng aling-aling. Akang, nah cicing bae. Nah, akang teu bogoh ka Nyi Mas. Teu bogohnya. Nah, Kang Sena teu hayang pangkat, teu hayang warisan. Akang mana teu hayang sagala rupa kesenangan. Cek Nyi Mas Sumirat maning angkrang. Teu kaburu dijawab, teu kaburu tepi. Angot dihareupeun ka putren geus loba anu mapageun bari tingjarit reumai Cimata. Reumai sote ku Cimata kabunga. Dume Nyi Mas Sumirat balik bari teu kurang kitu kieu. Kumaha Kang Sena? Keuat jawab, bogoh teu. Nyi Mas Sumirat teu kaburu. Nyi Mas Sumirat teu kabiruyungan nampa jawaban Kisena. Da kaburu rajol para eman ngabageakeun manehna. Malah ari Nyi Mas Sumirat geus pada ngaronomah deui. Kisena teh langsung ninggalkeun eta tempat. Ari anu dituju teh taya deui iwati istal kuda. Kisena ngajudi tangtu sanaya aya di dinya. Sabab pan sabenerna mah manehna teh masih keneh di dinya ari pagawean anu matuhna mah. Da nyawe
basa kisena anyog ka jero istal kasampak sanaya teh keur diuk ngalungsar dina tumpukan jarami terbaca carita ge kisena ge diuk ngalungsar dina tumpukan jarami digigireun sanaya kumaha arek minta dilatih maca nulis teh arek moal moal sieun jadi loba nyaho temal sanaya aneh aya nu mung bisa nulis jeung maca kusabab sieun loba nyaho nah bahaya kitu mun jalma jadi loba nyaho teh ceuk kisena bari seuri nya sabarana mah bisa ngonang bahaya mun loba nyaho jadi loba kapanasaran hayang gitu hayang kieu leheung-leheung mun kabadanan lamun teu ukur ngariripuh awak loba nyaho oge bakal mawa mamala saupama eta nyaho teh ukur perkara-perkara anu goreng biasana dina tulisan teh sok diteundeun Rusia mun Rusia na goreng hoge urang nyaho da bisa maca bisa ngabalukarkeun hate urang guliga nu matak mending teu loba nyaho jalma mah supaya hirupna tentrem lamun teu bisa maca bakal ngurangan nyaho omong sanaya bari neuteup kana kuda anu keur nyatuan dina kandang aya ku araneh mikir teh ceuk kisena masih keneh di Barung kudu menghat tur seuri tuh tinggali kumpeni paling termaca jeung nulis teh malah jadi sarakah hirupna gini kabatur bae minteran beuki pinter manehna beuki ngusahakeun supaya batur teh bodoh jadi keukeuk mung bisa maca jeung nulisnya moungah kumaha tuh pan rek dibenum jadi pangkat dengekeun sanaya euy sia teh arek dibenum jadi mangku bumi kacida luhurna deuleu eta pangkat teh gitulah kadua sanggeusna dalem sagala rupa urusan pada aleman bakal diurus ku mangku bumi tuh mun nya kitu tang tuh sia teh kudu jadi menak ari menak teh kudu pinter kudu nyaho sagala bisa maca jeung nulis teh kaasup pasaratan jadi menak deuleu kami mah mung bisa maca da atuh meureun kumaha cenah aya menak bodoh teh bisa maca jeung nulis cingan da mung jadi menak har menak mah di memenan jeung di enak-enak gitu tah sanaya teu hayang kena keneh ilah arwe kieu teu puguh sia mah sanaya yeuh jadi menak mah sok jauh jeung rakyat ari geus jauh teh moal bisa nyaho kumaha nasib rakyat sabenerna angot menjadi menak kagok mah kaluhur hayang kapuji kahanap ngadedetkeun teu hayang jadi menak kami mah mun sia jadi menak ku Kanjeng Dalem bakal dikawinkeun ka Nyi Mas Sumilat ceuk kisena ngadenge omongan kisena sanaya ngaliuk nutup salila-lila geus kitu itu deh ngimpi ge di angir mani aing mah piraku aya cacah menangkeun menak kapan siada bakal diangkat menak heula jadi engke nu kawin teh wajah ngalawan wajah menak ngalawan menak ya karya triut nyen menak anyar ku sakadar hayang ngawinkeun budak aduh bener amat teh angan we menak nu geus aya itu tah cenah kapan sia teh menak lain malah sia mah menak turunan atau jeung sia we kawinna Nyi Mas Sumirat mah ulah salah kami mah pancaca ulah dume hayang ngawinkeun kami kadudukan kami mani kudu dirobah sagala da masing dirobah heula ge anger we caca dasarna caca teh alah
ulah sok diaya-ayakeun lah mending kawin ku sia nah jadi nyebut sia kawin ke juragan atuh ceuk sanaya bangun nyungkun sanaya lagi itu ulah sok pundungan kumaha nya dume tadi dicacampah ku Nyimas sia tadi ngajengkat pundung ulah gitu daku kami na oge geus diterangkeun yen sia teh boga jasa dina ngajait keselamatan manehna ayo ayeuna mah urang mangadep ka Kanjeng Dalem sabab sia ditatanyakeun wae rek naon nya sia rek dikawinkeun ka Nyimas Sumirat cik gue kawin ku Andika jeung kami ge tema sanaya ngadenge caritaan sanaya kitu luk kisenang luk nah make tunggul bangun bingung nyata bingung bingung kumaha tetela Nyimas Sumirat mika cinta ka kami tah halus atuh nurub cubu pisan ceuk sanaya surak siga anu bunga har geuning sia mah geus surak har nah teu meunang batur atoh cenah mun Nyimas Sumirat ngajodoh jeung Andika eta cocok pisan lir ibarat emas menangkeun berlian Nyimas Sumirat wana jagelis lir widadari turunan di kahyangan ari Andika atuh ya lalaki ngora lir guru minda coba eta sakitu kewes pantes napan alah ulah kitu sanaya anu leuwih pantes ngabid Nyimas Sumirat mah nya sia sorangan sia teh lalaki langit lanang jagat gagah rongkah ngaleuwihan mending laya di kusuma ku Kanjeng Dalem rek dibenum jadi mangku bumi malah anu rek ngajodokeun sia ka Nyimas teh nya Kanjeng Dalem ku anyun katama-tama geus aya janji ti Nyimas Sumiratna sorangan moal cenah sanaya mani dengdek bae sirahna da hayang ngadengekeun yeuh saur Nyimas teh anjeunna geus janji basakeun aya di pangberokan musuh cenah mun aya anu haat nulungan mun saluhureun rek di aku lanceuk mun sahanapeun rek di aku adi tapi mun lalaki arek di aku salaki kitu cenah tah Andika eta teh lalakina pugu sia pan sia anu nulungan anang mah tapi pan Andika anu mawana ka pendopo geus we sebutkeun yen Andika anu geus banding tulang mah da nya kitu atuh sasieun sabeunyeun kapan Andika anu geus meruhkeun musuh anu ngacaukeun nagara mah lain teu bisa kitu kami mah teu ngabogaan hak nepi ka kitu deuleu ceuk kisena sajujurna mitra kaum dangu urang caturkeun wae tekung si dua poe sanaya diangkir ku Kanjeng Dalem di pendopo manehna ditawaran hiji kahirupan anu sabenerna bisa ngarobah ajen ajen manehna sia teh geus gede jasana ka kami atuh ku kituna kami perlu mere pangajen ka sia sanaya saur Kanjeng Dalem neuteub ka sanaya ari anu diteuteub mah gawena teh ukur silawe mani maneko ku kami anjeun rek dibere duit kulun anu sakirana bakal cukup keur hirup anjeun tepi ka kolot sanaya saur Kanjeng Dalem sanaya tetep sila meneko bari ngeluk tungkul ngan bae kami teh butuh ku tanaga sia kumireungeuh pangabisa sia anu sakitu luhurna kami dek ngabenum sia jadi mangku bumi saur Kanjeng Dalem deui sanaya tetep sila meneko teu riuk-riuk bunga dumerek dibere kasih nugrahaan anu sakitu gedena dah supaya ulah kagoknya mikanya sia oge ku kami dek dijadikeun minantu cik tiga anak kami si Sumirat supaya sia teu kabarangnya bumera boh ka kami boh ka nagara saur Kanjeng Dalem deui tapi pikeun ka sakitu kalina
sanaya ukur ngeluk jeung ngeluk tebikeun ka mata keran kanggo Kanjeng Dalem. Kumaha sanaya daek tuh dikawinkeun ka anak kami nyatana Sumirat. Kanjeng Dalem bangun anu teu sabar dumeh sanaya ngahunted bae. Aduh ari geus kitu mah cedok manehna nyembah mani rengkuh mungguh jisim abdi lintang bagjana nambi rupi-rupi kasih nugrahan teh namung gambaran namung naon sanaya namung abot nanggung abot narimakeunana eta si nugrah teh kalintang ageung teuing moal tiasa kasuhun ku jisim abdi anu laib. Punten sanes nampik pangasih angot pangasih mangrupi jodoh ari margina ari jodoh mah kedah kaluar ti pribadina masing-masing utamina kanggo diri Nyi Mas Sumirat. Hawatos teman putri sagelis-gelis henteu dipasihan kabagjaan cinta. Nyamake nyarita gitu sanaya. Kanjeng Dalem kerung. Atuh daradat bae sanaya nyarita yen Nyi Mas Sumirat teh wanoja anu nyagelis nyaluis tedak karaton. Ari sedengkeun dirina teu cacah-cacah acan. Leuwihna ti eta dirina mah cenah umurna oge geus kolot. Ketingali gini meni celong ayeuna geus kolot lah wahara meureun diatikeun umur Nyi Mas Sumirat. Aya anu langkung janten alasan deui gamparan. Oh naon eta? Nyi Mas Sumirat teh nuju ka gendam asmara ku kisena jajaka kewes jajaka pantes terus sami aya harib-harib menak Cianjur kalintang payusna saupami enden Nyi Mas ngadahup ka pamaget anu janten cita-citana. Ceuk sanaya bari cedok nyembah. Kanjeng Dalem ngahulang manilami jisim abdi teh kalintang hormatna ka enden Nyi Mas. Hoyong ninggal anjeunna gaduh kabagjaan dina urusan rumah tangga. Nemawi kalintang bingahna ieu hate saupami anjeunna tiasa ngadahup ka kisena anu janten bebeurahan atina. Ceuk sanaya Kanjeng Dalem ungut-ungutan. Sia deh. Beuki kapangih we yen nya jelema bener teu bisa ngaragap hade batur. Salila ieu di Cianjur bikang mah kumaha lalaki bae. Tara make kudu neleuman eusi hadena. Kakarasia anu kitu teh. Saur Kanjeng Dalem masih kene ungut-ungutan. Mugi dihapunten bilih jisim abdi lancang gaduh pamandegan sama dari kitu gamparan. Diterima. Lamun mahnya kabagjaan si Nyi Mas ayana ukur di kisena. Kenbae dah inge panuju kasih sena mah. Tapi iyo ari urusan siadek di benung jadi mangku bumi mah. Ulah kudu ditambik iyo. Saur Kanjeng Dalem. Ngan bae pikeun kasakitu kalina. Sanaya geus baha tina kahayang Kanjeng Dalem Wiratanu. Da buktina manehna teh geus nyembah deui bae. Ceuk manehna mangku bumi teh pangkat anu lain jore-jore. Nu mangkuna kudu jalma anu boga pangaweruh lega. Henteu cekap kudu meh jago ijen. Malih boa bakal pibahayaeun. Saupami nagara dicepeng ku jalmi heuras peurup
resep ijen. Kapan saur salira gambar noge mun rahayat dicacanak perang, kasejahteraan baris kaganggu. Ceuk sanaya malika naon anu kungsi jadi pamadegan Kanjeng Dalem Wiratanu salila ieu leng Kanjeng Dalem deh ngahulang. Aya anu langkung pantes kanggo nyangking pangkat anu sakitu pentingna. Eta taya diiwati kisena gambaran. Kanjeng Dalem nutup seukeut. Atuh sanaya sanuk-sanuk nyarita yen lain maksudna ngadikte ka pangkat dalem. Ngan eta mah cenah sakadar ngasongkeun kamanang bae. Kisena teh masih keneh anom. Namung kasatiaan sareng kajujurna parantos katawis. Kisena oge sanes jalmi pepujieun sareng teu gaduh pamrih kanggo kauntungan pribadi. Rubina jalmi nu kitu anu kewes pipangkateun mah gambaran. Ceuk sanaya terus-terusna sanaya sakalian nolak anugerah anu mangrupa pakaya. Cek manehna lain nampi rezeki lain, tapi da keur sadirieun mah manehna teu butuh kudu nyabarana. Tibatan dimonya-monya dipasikeun ka jalmi saurang pangkat jisim abdi. Mending ku salira dianggo kanggo kawaluyaan rakyat sagemlangna bae gambaran. Sawios da jisim abdi mah parantos betah kikieuan. Tos betah jisim abdi mah. Sok sanaos mengukur tina ladang dongeng oge. Mergi tina ngadongeng moal aya bahasa korupsi ya mitra. Ngan waktu sungkul korupsi nate kabujeng nengnong gitu nya. Cager hara mitra anyakal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.